Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang kependak deui sareng penonton. Jadi aya nama rek syairan anu requestan ti teuing na IG aya na request. Pependek ku anjeun. Cuma eta mah pependek ku anjeun teh di dieu mah ti awalna nya, jadi teu ti awal. Jadi awal nama ti Bani Azroh, syairan Bani Azroh terang pasti eta Imam Usmi teh nyata tinggal di heula we anu dihanap aya syairan Bani Azroh eta nu pertamana ku bismillah anu agung dikawitan teh nya. Terus aya nama diteraskeun pan kamari karak nyampe henteu aya deui rasa kabungahan lian ti cinta ditambi dua tangan, henteu aya deui rasa kesedihan lian cinta bertepuk sebelah tangan. Tah ayeuna terusana ieu tangke nepi ka akhirna teh aya pendek ku anjeun. Jadi nyambungna ka dinya nya. Ieu mah asli ti dituna. Oke, langsung bae urang derkeun syairan anu lagamna lagam requestan ti mamangna IG. Mangga jelas tulisanna. Henteu teu bidi caket eta pamuda aya batu gede tertulis di dinya, tulisan tangan jalma nu jatuh cinta ka hiji istri nu gelis na poara tertulis di batu yang masyarul lusa kibillahi abirui jasada iskun bil fatawa kaifa yasnahu. Eta tulisan tarukir dina batu, hei golongan jalma nu dimabuk cinta, demi Allah bejaan ieu kaula bila mana cinta nu banget poara merasuk ke dalam jiwa dan raga. Cinta na eta anu luar biasa, cicing antep di hati hiji pamuda, dugi teu emut kana siang wangina, tetuang laat kulam ku sahabat cinta, bijilna pajar endati bala masyrik, kang ningali ngaga percaya na cantik, lir kagoda ku istri sakali lirik, kana hati kana diri asa nari palaba magrib lungsuna panan poe, enda cantik raos ketinggal ku hate, cinta nu teu galib ka diri ka hate, ontep na nyiksa na langsa dina teh ngagabun wangi kaping 14 bulan purnama enda cantik nu mahis, ngemutan cinta nang nu handap kelas, miskin kanu kaya goreng kanu gelis, langit bumi jantan seksi nu abadi, karena cinta abdi nu nancep di hati, cinta ka eta istri moal kaganti, najan perjuangan ngalulu ka diri, nyuruh cenah cisot cakul sabab cinta, nalang sana nepi ngabdina dada, unggal waktu nyiksa ka jiwa jeung raga, diri asa gelo ku sabab cinta, nah kaula teh kedana kumaha ieu ka cinta karaos na pohara, nah kaula teh kedana kumaha dilindung ku cinta ngabutakeun mata, cek Imam Usmi yudari hawa tumaya tumusiro wa yasbiru wasiqalil umuri wa yaksau, dituliskan dari dina eta batu pependek ku anjan eta hawa nafsu, tong ele anjan ku masalah sakitu dan masalah jodoh mamol katipu, pasti pandakna jan cinta tadi aku sabaran eta ka nyari dina dada, mantakna
Tanggakan ku anjeun ibadah ngadoa, tanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala. Tong sieun bakal jadi atau henteu da eta mah atos aya nu ngadona. Pendek ku anjeun eta hawa nafsu, tong ele anjeun ku masalah sakitu, da masalah jodoh mah moal katipu. Pasti pendakna jan cinta tadi aku, pasti pendakna jan cinta tadi aku. Alhamdulillah. Ulah. Atur nuhun. Tuh, kuatir belah gelas ge. Hobi konten teh ieu mah. Jangan lupa subscribe. Bisa gara rusak ya. Aduh, Pokoknya nama barudak tuh. Perjuangan orang. Tuh, materi Mentakna komen, like, subscribe. subscribe gerah barudak. Yang beli gelas ingat gantian.